mananya ari nu jadi salaki geus babaraha peuting mantog balik di teangan ka ditu ka dieu ngan eueuh moal-moal jaba beuteung geus rek borojol nu jadi salaki we balik tapi itu disaung sahanya urang sidik-sidik cobanya itu teh geuning siga salaki urang keur nanaon ngajaredog di dinya jeung awewe eta saha di awewe teh teu pagapugu duduaan jeung salaki aing bedul teh sia aing mah di imah ngararasakeun beuteung aing mules nu jadi salaki eueuh mantog geus babaraha poe ngurus tunjung lalaki teh nya eueuh pisan tanggung jawabna kanu jadi pamajikan teh keun ku aing nepi ka dinya dicecer duanana ku aing geus mali bere ampun. Itu teh salaki aing karena naon ngajaredog di dinya nya keun ku aing ayeuna keneh dilabrak. Jadi kararieu nya sia teh yo Pak nggak sabara peuting mana teh ingat anu dikadung ku urang itu anak saha yo bara atuh heula yei dari bara ieu ngaku nama lengo mentak daek nama nya sia deui nu jadi awewena meuli kaciri we sia mah awewe ateul teh da ngakuna lengo nya aing marek daek wae da lengo ieu sia teh nya kudu mikir tong daek dibobodok kudu jadi lalaki tos ieu lamun jadi aing Rido kitu sia. Rido aing mah geus kolot ieu. Di sia aing teh udah ku sia keur kandungan. Ye keun bae ieu. Serahkeun lah lancar geuningan lan. Geuna sia nyebut serahkeun ku aing ditalipu geus sia. Ah, bingung ampun. Cing rek mana? Bereskeun heula ieu. Eta yang ngising heula. Cing. Ya sok ayeuna ieu rek milih mana? Maneh? Ieu mah lain saha. Lain saha ieu geus opat peuting. Ya, bapak teh eueuh bari atuh sing karunya nya bani urang teh bari dagang siripik bari nyeun bala-bala bari jeung gede beuteung ngeunah we mana jadi nu aya tah gelut sok gelut nya mikir atuh sia teh mah geus ge bangun gelut lengo geus diperang kumaha kan maneh ku salaki aing nya teh nya sok ayeuna mah kieu we Pak ieu nya urang mere kasadaran mere ka ieuan sok ayeuna bapak hayangna kumaha arek nyerahkeun urang apa arek ngalepaskeun ieu ke ridho urang mah asal tanggung jawab bener pusing aing teh aduh sabarang Gusti naon atuh kudu kumaha ke heula ieu heula embu pokona mah urang mah era heula batur ya pantes ari maneh mah rek di era-era batur ge aya wajarna aya pantesna ye ari awewe nu jadi pelakor mah pasti diwiwirang di era da sia mah geus gablek ka era hirupna sia wani sia kanu kolot geus kitu aya sia arek kumaha ayo sok pae mah sia jalur hukum naon oge ye ayeuna maneh hayang dikawin ku salaki aing heueuh ku aing dia teh tapi sameme sia ngawin jeung kawin salaki aing nya dengekeun ku sia moal hirup naon ieu teh naon tong pitiluan sia urang aing ka ieu aing mah aya ka ieu aing anak aing teh aing coba teh sia jadi pakon nemen-nemen aing teuing ya mah ieu mah geus gablek harga diri Mas ayeuna mangga. Mas ayeuna makan. Ya ayeuna makan. Tadi kumaha jeung era. Kan kuai kukukeun dan kolotet. Kukukeun kuai dah. Dah diserasakeun sieun. Kuai nu beunang salakina. Nu pek beunang. Ayeuna
mah jawab gunang genong betul gede. Salah tidak eueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Nya ya Yo. nenek. Kuing urang teh ieu Naon? ngarebut salaki batur teu daek tunai ngawin pamajikan teh reuneuh. Hayang beunang kumaha carana? Tenang. Ningeus kesah ieu. Ye, aya nama kieu we nya. Sia lamun hayang beunang mah. Yo kumaha? Sia boga teh syaratna. Naon? Syaratna nya bakakak 2. Wah loba-loba teuing. Kudu sia dengekeun. Atuh heuh. Nok 2 kilo. Ampun teuing. Ajang nenek meureun nya. Nogna. Yang jurig. Hayu buru lah. Geus murid teh kesah. Ari teu sanggup. Sanggup. Tong cencengiran. Sia mawa. Ya, mawa fotona. Teu. Mawa cangcutna. Teu. Oh, yang geus kajian kayak orang pelang we nya. Saran. Arana teh datu nyaho ngaranna sok si bapak we urang mah ngomongna. Arana mah teh nyaho urang oke. Oh, lain juga teu kadeureuseup. Hayang beunang we pokona nya. Tenang. Iya. Arana saheula arana. Arana teh nya urang geus si bapak da teh nyaho ngaranna. Oh, sugan aki-aki. Nya. Kudu mantak daek ngarebut ge ngoraken. Tapi majeun ada sia gini nih. Nya nini aing oge. Tapi da resep hayang kan murah. Tapi na urang mah lain hayang ka jelemana. Hayang duitna, hayang beunang kabeh. Jelemana aya. Bisa moal. Yo, Arana saha neng? si Junet Junet binti naon? sama. Oh, ya tenang lah ke gaweannya. Pokoknya mah kudu beunang. Hayang hartana, lain hayang jelemaana. Tapi oma teta, sasajen kudu aya. Heeh lah, sukan mawanya. Kudu eta teh. Ujung sepaheun. Taheun. Nya? Pokoknya mah kudu beunang, urang mah ngarah hartana. Soalnya nyambatna nyali nyambat orang dieu. Nyambatna nyambat Nyi Roro Kidul. Duh, kira beunang nya. Ya hayang imah. Heeh. Pokoknya mah hayang lebisan nu Heeh. kalau teh dibawa ka dieu ke orang kabeh. Pokona syaratna eta we, mau 2 kilonya, bakakak, hayam atah, dawegan, kudu araya, isukan kudu aya kade. Di imah we nya, bak sesajen nama Mah mental kesiana. Nya bawa ka aing. dibawa. Nya heueuh. Jadi nggak bingung kan da jauh, kurang teh jauh. Geus kemae jauh oge pan siaran ge hayang bener cenah jeung itu hayang ngeret lain. Heeh. Jelema mah teu butuh. Butuh duitna. Bener. Hayang dijieun pangingkeun imah teu mau dikawin teh. Nya mudah-mudahan nya sia teh sing dikabulkeun nya. Pokona eta syaratna kitu, sasajena kudu aya. Nog naon kudu araya nya. Cek paribasana kembang oge tak kade ulah poho. 7 rupa. Heeh. Kudu aya. Teu ngarti. Make kudu teu ngarti. Sukan naon teh? Sukan deui we nya. Aing mah kudu teuting ah. Nya nangan endogna di mana meulina da urang mah di kampung. Kampung-kampungnya meuli sia ka pasar Rebo. Mas. Hutang cicing wae ditanya teh ieu. Urang mah yang aya kepastian, kamari dilabrak ku pamajikan maneh, teu ngeunah dilabrak. Udah kumaha. Orang kan menganggap selama ieu teh lain sasa cuma dengan ukur babaturan hungkul, ngobaturan ngobrol. Henteu selebihna teu hayang kawin kitu ka dieu. Urang da boga pamajikan kumaha atuh. Tapi da heueuh sih pamajikan geus kitu. Hanya kumaha da urang era atuh hayang aya kepastian pokona mah bung sarua jeung diwiwirang ai kieu mah sabodot teuing maneh eta mas sabodot teuing si emas keur naon ngadeuketan Bae teh tinggalin matahari mah jadi bapak kitu. Eta geus kapangih deui duduaan. Ari ngomong geus kapok moal sakali-kali deui. Kieu deui naon maksudna ieu teh hah? heureuy ya mah Kek, Kurang nek nanya. diam semuanya ya. Ye Pak, mana teh ngomong teh curhat ye. Kamari ge urang teh nepikeun ka gelut jeung si pelakor ieu teh. Oh nya gitu. Hanya kitu kan hareupeun Bapak, nepikeun ka gelut sugan Bapak misahkeun teh da teu ieu
kaciri bapak teh Heh, bogoh iya. kasih pelakor iya teh ya pak kurang kumaha kurang naon menjadi pamajikan hayang anak dibere gelis geus Geus da aya ieu mah lain sasaha. Da eta mah lain sasaha si ieu mah ngan ukur babaturan hungkul. Babaturan ngobrol biasa. Jadi jangan salah sangka dulu. Mama gitu. Kalem we tenangin dulu. Kalau misalkan orang bogoh ke mana paling bebeja heula orang ke mama. Mah daek teh di Candung gitu paling oge. Jadi kalem heula ke orang beres kene hiji-hiji. ye pak di mana aya paling ngaku ye bapak lamun arek curhat teh kudu ka awewe wae bapak teh loba babaturan lalaki Tuh. sok mama rek nanya ai bapak curhat naon kasih awewe ieu Kitu we bogoheun. ku bapak diladenan Ladenan. nya pantes atuh ieu teh inget ieu naon Nang we da bapak ge nyaah ka mama teh moal mungkin atuh urang ngabagi perasaan teu kana enak keur-keureueuh ongkoh kenaon ongkoh kalem we heula sing tenang tong ka buruk sangka da eta mah lain sasaha. tah aya namanya geus jelas geus kabuktian salaki urang teh ka maneh teh ngan saukur nganggap babaturan da teu bogohon ieu ayeuna maneh rek kumaha ye maneh teh geulis loba keneh lalaki nu barogoheun ka maneh tong hayang ka salaki batur maneh teh ku urang didoakeun maneh teh sing buru-buru kawin sing buru-buru menangkeun lalaki bos Nya sabodo teuing eta mah rek bogoh naik henteu da aing mah pokona mah hayang we res bogoh ka salaki maneh. Sabodo teuing aing rek bogoh naik henteu ka aing pokona mah bogoh we. ye nya urang mah ngabejaan salaki urang mah jelema teu boga usaha ge tara ai maneh ngandalkeun naon ngarah naon ka salaki urang ye sarua awewe maneh teh ulah sok kitu maneh mun boga salaki maneh di ieu ku batur nyeri moal hate maneh Ka maneh. komo deui urang keur gede beuteng cik atuh sing boga rasa karunya sing boga hati nurani sebagai awewe urang teh sarua awewe maneh mah meni nemen geuningan teu beunang dileuleuyan ai urang mah sabodo-sabodo teuing ai salaki urang bogoheun maka maneh pek teh teuing Yo, ari ngaku nama pengusaha, ari miskin mah teu sudi teuing, da anakna roai di bakur kurono. Ih, bu, wah enak mah rek ngalayanan deui gor we. Ubang gunghar ge nu kaya raya. Ai ngaku-ngaku we pengusaha, aing mah miskin. Kebelanjog aing boga ka bogoh teh. ieu teh sigana mah hawar-hawara mah siga aya nu rek datang da ka dieu ting saha ieu nya siga nu rek menta tulung sok atuh gerajol Sakukuman teh. Assalamualaikum. kumaha cut tos dicanak encang syarat-syaratna Ieu teh 2 kilo. Ari bakakak mah tidak ambeso. Ari hayam tinggalin, tinggal ku hayam teh kumaha. nyalain mado katuh sia teh di kanang batu Udah teu bisa manuk teu meunang aya rek ieu mah. Yo. Kumaha ayeuna? Yo arek ngeret, arek penta harta, segala loba. Pokona mah arek penta harta. Ari hayta jelemana teh miskin, moal jadi moal jadi ayeuna mah bah. aran ucu teh saha Acan. ari anu arek dipere teh tadina saha namina cu ai lalaki teh aranna saha cu Junet. Junet balik ini Junet. Ya anjing. dihitung kumbah mah geuning cu ieu teh lain jodoh neng mah aya di belakang ler nya di kumaha-kumaha ge neng moal bisa ieu teh neng mah da geus aya jodohna di belakang ler Ina mah arek di goda, arek di penta hartana da jelemana mah teu bogo, ari hayta miskin. Jadi moal jadi anggodana jang naon je main miskin kere mah. Eueuh araheunana. Moal jadi nya, Mbak. da dituluykeun ge percuma embah ge ngadukun mararato ae komo deui ieu boga niat goreng arek ngeret cek embah mah mending keneh kulingan amet Dah. Moh mun teh zaman kuring ngarabet mah sawahna ge geus bararea aya ka pabrik-pabrik. yang geus atuh ayeuna mah kieu cek embah mah nya neng lamun bener
hayang kawin wae jeung jelema eta. Ya moal Moal miskin. miskin yang geus neng datang ka dieu rek naon. Ari itu miskin mah teh kudu dudukun. Satadina da ngaku nama pengusaha. Teh sama di kana teh jelema miskin. Nek teh jadi akang naon. Oh berarti neng anu teu peka. Ya. Coba lamun peka. Moal katipu. Tipu da ngaku nanya orang kaya pengusaha. Henteu gede dabrul lalaki zaman ayeuna supaya kapake meureun nya. Cek mbah main nama kieu nya. Audut eta teh. Oh iya mawa. Kalau eta teh Duit. Mawa yang sabaraha hiji amplopna. mbah mah teh kudu loba. Kumaha? Bijilkeun we kabeh. Oh, Wayana bijilkeun dompet. Ke bawa di kuciya nya. Heeh. No, tambah ya. Kita kuliah mbah capek di kamari. Nah, mangga teh. Coba urang tinggal heula. Duit apa lah. Teu bisa kitu, Mbah. Soalnya kieu neng ya. Kamari ge aya anu datang tetambah ka embah mere duit sagepok ai dibuka teh naon neng? Daun seureuh. Oh, doa nyarek balik. Geus juga eta bakal kakang maling heula we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Peryogi naon neng? Iya mama, abi teh nya bade curhat. Iya dong, curhat naon? Caroga abi teh nya kapeng peongan kuno jadi randa. Oh, gitu. Nah, kumaha cek mama solusina da abi teh ali mari kedah dinya nyeri di candung mah. Kumaha ta mama abi teh nya jabayem mitos arareungap gaduh caroge kos kitu wae. Abi teh alim ai kedah di candung mah di dua mah. Abi bade apean kieu kenging teh. Sanes teu sopannya. Da kumaha atuh ari keur ieu mah gini kalau nararojol kaluhur. Jadi amarah teh malalai keur mah teu boga duit. Ya, ayeuna mah sing sabar wae nya. Teh kumaha meureun geus milik urang. Kuduna ayeuna kieu aya namanya urang berdoa we ka Allah Subhanahu wa taala nya. Mudah-mudahan ayeuna mah masih urang saroge uwi deui sing bager ka urang. Ayeuna mah urang seueurkeun ibadah aya. Seueurkeun ibadah. Tah ayeuna ceuk mama abi enak kedah kumaha. Da abi teh meninya salat mah salat, ngadoa mah ngadoa, geuning anggar caroge teh didoakeun teh kalah kanceuh. Teh nya taatan sabar we. Kin oge pasti. Allah oge da mah. Allah oge pasti ningayan. Nah naon oge kumaha niat nya komo deui eta. Naon maksudna niatna awon nya. Ina malu biniat. Nya hatur nuhun atunya mah tos dipasihan wejangan. Adik itu mah abi tos ngemplong kanu hatena, meureun tos tenang, nya ayeuna mah abi bade permius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ibu didoakeun nya. Amin. Ieun urang minta dihampuran nya, ayeuna mah urang sadar asa ti maneh nu salah mah aing teh heueuh tadina mah kepengpeongan miskin. Anakna loba coba ieu dulu. Hampuran nya. Di hampura eta ge nya ngan omat ka hareupna. Moal. Tong sakali-kali deui ya cem urang oge boga salaki kanu teu gablek teh nyeri hati. Ya nya coba ieu rek borojol. Pernah ge can kabeli aing teh cem minjeman duit ku sia. Oke nang neangan Yang bali popok. Nya bayar teh salaki aingna nya. Ukur ka jangol deui. salaki maneh mah gede sireh. Oh emang awakna oge gede. Ya teh. Aing ngaku we pengusaha. Boga oge bentak aing nepi ka kieu teh kunaon atuh. Balas itu mah kana salaki aing. Aing bertanya urang naik balik, urang geuning bau kelek. Siapa kamu pocongi? Mudah-mudahan ya Aing di dia lo